aduh alah iya. Rek di mana bahagia boga sakieu Kang Cepot. Sing sabar we atuh jam. Nya geus beak ka sabar mah geus kumaha won da. Urang teh mantak kesal wae sugan teh lalaki bener Kang Cepot teh urang. Teh beunang ka bodoh atuh beunang gitu. Oh nya tadina da urang ada isotek urang dipelek teh badis kumanehna. Iya di menyanan beungeut urang dipulukan menyan masalah. Hah? Oh, wah oh nya keur bulan puasa mah pamali ulah ngomongkeun batu. Heeh teu ingat urang. Mendingan ge tetembangan kumaha nya. Sorana mah alus, ieu mun jadi sinden teh jiga alus. Anu bener. Wah burung payu. Payu kana naon anak? Payu we kan ketemu kan galo. Kos kieu oge aduh bekas aya. Bekas naon? Bekas burung. Pokoknya ai sora kuatnya galik-galik kieu mah meureun jelema ge geus nyahun eta teh jelema teh urut. Urut nu gelo. Apaan sora urang alus. Yo ai nembang kudu bisa lagu-lagu rupa-rupa lagu. Oh benar. Lagu Abah India nya. Lagu dangdut. Oh, lagu India kudu bisa, dangdutan kudu bisa. Bisa lagu India gitu ijem. Oh, nya meureun lagu ieu teh Cina teh. Oh Cina. Oh. Bisa urang lagu Cina. Lagu Sioko teh lain. Heeh. Cing kumaha teh jam? Anu uang ngasih yang maling hayam. Uang isuk-isuk maling suuk. Benar. Uang. Aing teh nya udah ingat sa uang. Siang maling hayam. India kumaha? Tong lagu teu boga uang. India mah beda deui. Lagu India. Iya. Surah Sri Devi dah. Anu ieu teh India mah anu tunnehi cenah kitu. Maharad. Nehi maharad. Naon artina eta teh? Teu nyaho aya oge. Marade. Nanti India teh geuning ngadah mun sakitu. Marade kaputan calon. Mereka ada lagi. Naon teh? Ngarara. Barudak geuning palinteran barudak aya. Jadi ingat cacalana Kang Cepot ngaredel wae teh di kamuka. Nyauyuhan atuh bororaa urang kabeli pakaian sum kieu pecekli. Biasa oge hararese. Batang di mana tuh usaha mah tuh? Heeh, ai teu usaha teh kieu lah. Sakapung yang gantung diri. Oh, nyara anu teu arang lon pas kieu wae hirup teh teu bahagia pisan. Nempokeun batur mah heueuh. Dah geus. Aing ngarah ngomong puguh jadi ngomong teh urang ge ngomongkeun we salaki. Jadi dorakan. Da geus sakieu buktina bari. Heeh, nya kumaha atuh nya urang teh. Heeh, sakema kapaksa urang mah rek nya tadi sarahkeun we hilaliran. Hah? Ulah pamali. Apa si Cepotna di baruang wae. Oh, saleueung menangkeun di jelema, kumaha menangkeun meri. Ye, mendingan ka meri. Mendingan meri euy. Kenal-kenal. Meri mah eta. Hai deh. Naon si awan sok kana urang ieu we ya. Naon jam? Sok aja Bang berangkeun. Urang nginden ieu we. Nya tong lagu India, lagu Cina sagala, lagu-lagu urang mah biasa. Lagu Sunda ge loba atuh teu kurang ijem. Lagu naon? Oh, lagu Sunda ge naon we? Rek Sunda pop, rek Sunda klasik kayaknya. Sunda pop kumaha nya? Lagu campurileung. Eta si Jebrag pisan teu. Kurang. Naon? Lagu pisan teu lagu India. Lagu India pan ijem model ieu. Oh, eta maneh sugan maneh mah beda kata-katana. Teu bisa. Sia mau pangabisana we. Ai tadi kai ngajakan. Lamunnya ge loba pangabisa bahasa saran.
Ayaw pa nga bisa na naon, nyabir. Lumaralay. Alok na uwod eh, hayang hinden tera. Sok, urang hiburan ah. Urang hinden. Lagu naon we, lagu mah bisa wae ha. Kudu puguh atuh kudu puguh takoleunana. Oh, lagu ieu zaman ayeuna kitu tah. Mun urang nyaka diri moal benang ade di anu bager anu sayang saderek di mana-mana anu mana surupan lain eta. Terus Surupan anak. Oh nya. Besing salah nyawon. Eta kumati carik nyanyi joda puguma Mang Ewon anu sayang da pugu bang barakera kumati carik nanam pada pugul nam dapat dapat gara urang dia anu bagara urang Bandung urang Jakarta urang mana ku hadian Pokoknya kebadi bakar ada uang gara urang Bandung urang Jakarta urang Pareret urang Sumedang anu mana tadi ya gerak ya jual pada dilayang kalian teman tadi ngalaja iya warianan kemeweran uturi baik dan hubungan baik talai lelewungan baik aku diri pada jangan baik dan jangan balik derajang hewan anu bageran anu sayang anu sayang dengan baik sarena di sisi empang gerak udang ewon di sisi empang sarena di sisi empang ya baru gila Lain harian ini siga nu peugeul. Balinginan dari rumah sakit. Iya, ini siga nu peugeul kitu harian teh. Makanya kurang serap pemulanya arah. Ijam. Waduh, aya naon? Pakal aya nu manggil di rumah tangkulu. Aduh. Harinya mah teh ulah gancang-gancang teh nu buka tepuku gitu. Oh, apaan eta teh ameh loba nu nambal kitu teh. Daripada loba nu nambal mah loba nu nampil. Jam. Hah? Tah tinggali tah. Aya naon? Na plastik tah ieu nya. Na plastik ti Kang Musteng. Aduh. Nah, Kang Musteng mere rezeki tah dina plastik ieu. Dina plastik bodas ti Kang Rama. Tah ieu ti Jang Saswa. Mending balalagernya kan? Di Jang Boim anu plastik itu tuh nu koneng. Tah pek bukaan kumana hiji-hijina plastik. Tah anu di Papa Beni aya. Di Pak Haji Taufik Faturrahman. Jeung ti Geger Sunten. Jeung ti Pak Haji Taufik Patuturun Sirah Faturrahman. Ngahadiahan. Ti AA Laksana tadi Soekarno Hatta Buah Batu di rumah makan bisi ijem dek dahar kadinya nyimpang nya. Oh gitu. Heeh. Mayar moal. Hah? Nya mayar atuh. Ari tikang suyud merena. Tikang suyudana mereka kumul. Ngahadiahan ka ijem. Heeh, tah Kang Rama mah jauh situ ti Lewo bisi rek nguseup ka itu maneh. Heeh. Hah? Perkutut. Dinya ti Nusantara. Heeh, di Kota Tat. Alah. Ampun aing. Ning baru hadiahnya Kang. Lain eta bukaan plastik anu hideung naon teh bukaan. Nu hideung heula nya. Heuh tah eta. Nang kisah ieu nu hideung. Nah, Tati Kang Musteng sok kita buka. eta. Ya. Ieu geuning beye-beye. Kang. Kang. Naon nya? Ieu beye geuning. Oh naon teh teh? Kang. Ai diberi hadiah ini kan heula geurang ge. Sok buka tah anu kitu naon karana? Beye hejo geuning. Rupana hejo. Naon? Ket, dengan dong kebo. Lain belegum. Eta mah Eta teh lukut.